kamarananya jelemanya nuka pabrik geus di pabrik nuka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus usah saha ceknya na serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nyana mah teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur endek mulai ngasukeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah